Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sumanget enjing kanggo kasadayana. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha dararamang siswa-siswi ibu sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng kedah sumanget dina pangajaran daring dinten ayeuna. Dinten ayeuna urang diajar ngeunaan materi mandu acara, nyaeta pangajaran genep. Sateuacan mulai kana pangajaran, leuwih saena hidep sateuacan masuk kana pengajaran dimulai ku baca doa heula, teras hidep siapkeun alat tulis sareng fokuskeun pikiran kanggo narima materi dinten ayeuna. Sapertos biasa, sateuacan lebet kana pangajaran, ibu bade masihan terang heula naon anu jadi kompetensi dasar dina pangajaran genep atau dina materi anu bade dipelajari ku hidep dinten ayeuna. Tapi bade nganggo bahasa Indonesia sapertos henteu karagoknya. Anu kahiji nyaeta 3.6 yaitu memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur dan aspek kebahasaan teks memandu acara dalam situasi formal dan non-formal. Kemudian 4.6 yaitu menyajikan teks memandu acara dalam situasi formal dan non-formal dengan memperhatikan ekspresi dan lagu kalimat. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa-siswi nanti setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks memandu acara, yaitu baik acara formal ataupun non-formal, serta dapat menyajikannya. Ayeuna urang mikawanoh heula kana panata acara. Naon anu dimaksud ku panata acara teh? Hartina teh naon? Tah hideep atos pernah ngadangu panata acara teh naon atawa aya anu tos pernah janten panata acara atawa orang tuana profesina panata acara atawa MC tanya. Jadi panata acara teh miboga harti nyaeta petugas anu ngatur dina hiji acara. Jadi disebut oge protokoler anu ngatur acara formal atau non formal. Lamun dina bahasa Indonesia nama disebut pembawa acara atau MC nyaeta Master of Ceremony. Tah panata acara oge miboga pancen pikeun ngatur acara resmi, sangkan si acara eta teh bisa lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Dina kegiatan sapopoe acara anu diatur ku panata acara teh diantarana anu kahiji rupa-rupa gempungan, teras rapat, sawala, ceramah jeung sajabana. Anu kadua upacara kaasup oge upacara bendera, upacara adat, upacara muka jeung nutup kegiatan. Upama hidep menang pancen jadi panata acara atawa hidup hoyong nyobian jadi panata acara dina salah sahiji acara formal atau non formal, tah hidup teh kedah apal kana sawatara hal anu kudu diperhatikeun sangkan dina prakna bisa lancar eta acara. Anu kahiji kudu nya apal kana acara anu rek dilaksanakeun. Anu kadua kudu nyaho saha-sahana anu baris hadir dina eta acara. Anu katilu kudu apal saha-sahana anu baris biantara atawa anu mungkin masihan sambutan dina eta acara. Saha anu nepikeun biantara bubuka, biantara pamapag jeung biantara utama. Anu kaopat kudu apal kana runtuyan acara sagemblengna kulantaran panata acara jalmi anu paling apal dina eta kegiatan. Jadi kedah hafal kana runtuyan acarana. Anu kalima kudu apal saha anu baris ngeusian atawa mingpin acara anu geus ditangtukeun. Upamana dina eta acara teh aya anu maca Al-Qur'an, terus anu maca sari tilawah, terus anu mimpin lagu Indonesia Raya, tah eta teh kudu geus dipuguhkeun. Anu baris mimpina saha. Anu kagenep kudu apal kana runtuyan acarana anu biasana geus disusun ku panata calagara. Panata calagara teh naon Bu? Nyaeta lamun dina bahasa Indonesia nama ketua pelaksana tina eta kegiatan gitunya. Lamun can aya mah disusun ku urang bebarengan jeung panitia pelaksana eta. Tadi sawatara hal anu kudu diperhatikeun atos dijelaskeun naon wae, tah ayeuna aya sawatara hal anu kudu dipalire atawa kudu aya dina diri urang upamana urang jadi panata acara. Tadi antarana nu kahiji
nyaeta sorana kudu bedas jeung bentes. Jadi sorana teh kudu bener-bener jelas, ulah haharewosan, ulah gegerenyeman lamun urang hoyong jadi panata acara atawa dipiwarang jadi panata acara. Anu kadua, lentong jeung wirahmanana merenah. Jadi sikap, terus ekspresi sareng sagalana kudu merenah atau kudu sopan, kudu bener istilahna nya sapertos kitu. Anu katilu, miboga pangaweruh anu jembar ngeunaan materi acara anu ditepikeun. Nu kaopat, miboga kamampuan ngareka basa pikeun bumbu pangirut. Jadi lamun bahasana monoton kitu-kitu wae biasana hadirina bakal jenuh atawa kurang aktif gitu. Jadi kudu miboga kamampuh ngareka basa pikeun bumbu dina eta acara. Anu kalima, surti kana suasana jeung kahayang hadirin. Jadi urang kudu mawa suasana anu dipikahayang ku hadirin dina acara eta. Anu kagenep, miboga sikap anu hade, anu ngawengku tata krama, paroman jeung rangkak dari paripolah istilah nama. Jadi kudu bener-bener diperhatikan dina eta sikap. Anu katujuh, miboga kamampuan pikeun ngahirupkeun suasana. Tadi oge nya sapertos anu tadi surti kana suasana jeung kahayang hadirin ameh henteu monoton eta acarana. Upamana hidup tos siap jadi panata acara, hidup oge kedah siap kanggo nyusun sareng kudu hafal kana susunan acara anu aya dina kegiatan eta. Misalnya hidup bade jadi panata acara dina kegiatan rapat atau gempungan atau ceramah tah. Umumna biasana dina kegiatan-kegiatan eta kedah aya nu kahiji bubuka. Biasana sok langsung dibuka ku panata acara. Upamana bae ngajak sakumna anu hadir pikeun maca basmalah. Anu kadua, biantara pokok nyaeta kegiatan utama didadarkeun pasualana anu rek diterapkeun, terus disawalakeun, dirapatkeun sareng dipedar dina ceramah atawa dina gampungan eta. Anu katilu, tanya jawab eta kudu pasti aya komo lamun dina kegiatan rapat sareng gempungannya. Anu kaopat, ngasongkeun rumusan hasil rapat. Biasana lamun aya notulensi dina kegiatan rapat teh eta anu jadi tugas pokokna. Namana teh nyatet anu jadi rumusan hasil rapat eta atawa hasil sawala atawa kacindekan ceramah. Anu kalima, kedah aya penutup. Tah biasana masuk langsung ku panata acara ditutupna. Dina acara sejen oge nya sapertos acara paturai tineung atawa pentas seni, biasana sok diwuwuhan ku biantara pamapag nyaeta sambutan tea anu dilaksanakeun samemeh biantara utama. Jadi sok aya acara hiburan biasana mah di akhirna tah eta hiburanna sok dilaksanakeun sabada acara utama rengse. Jadi misalkan dina acara formal engke di akhirna teh aya hiburanana misalkan dangdut atau misalkan akustik atau naon nya istilah namanya. Eta biasanya direngsekeun heula acara formalna teras diteraskeun kana acara hiburanana tah sapertos kitu. Tadi tos rada dijelaskeun saali perihal nyusun acara. Dina acara sapertos paturai tineung di sakola atawa mieling proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di sagigiran aya acara hiburanana. Biasana mah MC-na oge sok dibedakeun kitu deui jeung susunan acarana. Sanajan akhirna mah sok dihijikeun jadi susunan acarana oge sarua atau gembleng. Tah, ngartos teu maksudna. Jadi maksudna lamun misalkan dina acara paturai tineung di sakola nya, terus aya acara hiburanana misalkan anu seremoni atau anu inti nama kan paturai tineungna. Tah hiburanana misalkan aya lengser atau naon. Tah direngsekeun heula sapertos tadi anu ku ibu dijelaskeun di anu slide sebelumna. Jadi di sagigiran ku acara hiburan, jadi biasa nama MC-na sok beda gitu. Jadi MC anu formal jeung MC nu acara. Sok aya anu kitu, tapi kadang aya anu sok dihijikeun. Sareng susunan acarana oge biasana sok dibedakeun. Tah, eta mah pilihannya bisa arek disarengkeun atau dibedakeun. Tapi da sanajan dikitukeun oge akhirna mah susunan acarana bakal dihijikeun atau digemblengkeun. Ayeuna ngeunaan susunan acara pokok.
ditenan sakali deui susunan acara anu aya dina bacaan tah biasana ditenan heula ku hidep diutamakeun anu bade masihan sambutan atau biantara. Terus anu ngeunaan susunan acara hiburan biasa nama dimimitian kudu dianggap henteu rame. Terus ditembak ku hiburan anu dianggap rada rame, ditungtungan ku hiburan anu dianggap rame. Jadi minangka nama eta puncakna gitu tina acara hiburan eta. Maksudna ngartos teu? Jadi maksudna lamun misalkan dina susunan acara eta anu acara hiburan biasana sok diheulakeun ku tema-tema atau acara-acara anu henteu pati rame. Sapertos pembukaan anu sambutan-sambutan ti ketua-ketua panitia atau nu sanesna tah saterasna diteraskeun kana kegiatan anu dianggap rada rame, misalkan ciga aya tari-tarian atau misalkan upacara adat atau naon tah teras di hiburan anu dianggap rame diakhirkeun. Jadi ameh aya puncak dina acara eta. Tahnya kulantaran tadi ibu atos ngejelaskeun naon we anu jadi sawatara hal anu kudu diperhatikeun jeung dipalire upamana urang jadi panata acara. Ayeuna hidup diajar maca di bumina masing-masing, teksna ku ibu atos dipasihan di layar tiasanya dibaca eta caritana hidup anu mandu acara dina acara baturai tineng. Kudu diperhatikeun oge nu kahiji tadi dina anu kudu aya dina diri urang lamun urang jadi panata acara nyaeta sorana kudu bedas jeung bentes ulah haharewosan. Terus lentong jeung wirahmana kudu marenah nyaeta mimik muka jeung intonasi suara teh kudu pas. Boga pangawuruhan nu jember ngeunaan materi acara anu ditepikeun kulantaran urang di dinya jadi panata acara, jadi urang wajib jembar atau urang paham kana isi susunan acara jeung acara eta. Nu kaopatna boga kamampuan ngareka basa pikeun bumbu pangirut. Jadi urang kudu bisa ngareka basa ulah sampai urang ngabawakeun acara eta monoton. Jadi hadirin teh bosen atawa jenuh tah. Hidup diajar di bumina masing-masing ayeuna maca eta sing bedas jeung bentes. Mungkin minggon payun mungkin dihandapi aya tugas hidup di piwara ngadamel video hidup nuju mandu acara nya. Jadi ayeuna hidup diajar heula maca sing bener intonasi sareng ekspresi muka kudu marenah atawa pas. Ayeuna urang medar salit kana kecap kantetan. Naon eta kecap kantetan teh? Lamun dina bahasa Indonesia mah nyaeta gabungan kata dasar tapi memiliki satu arti. Jadi gabungan kecap-kecap anu inti anu paling dasar tapi anu ngagaduhan arti nu sami tah eta kecap kantetan. Dina pangawuruh basa dina bacaan di luhur anu ku ibu dipasihkeun teh nya anu tugas dibaca di masing-masing bumi eta aya kalimah-kalimah anu bunyina kieu mimiti nu kahiji urang sadayana parantos sami-sami ngupingkeun adu manisna soanten rampak sekar gabungan siswa kelas 7. Terus nu kadua mugi-mugi bae janten pangjurung kanggo urang sadayana enggoning mika cinta ka lemah cai. Tah anu di tanda kutip eta diperhatikeun eta termasukna kana kecap kantetana. Jadi dina kalimah-kalimah di luhur teh kecap rampak sekar, lemah cai jeung lulus bunglus eta kecap anu kaasup kana kecap kantetannya eta kecap anu diwangun ku cara ngantetkeun kecap jeung kecapnya eta anu digabungkeun teh kata dasar anu jadi miboga arti nu sarua. Terasnya upamana baik kecap lemah cai tadi anu mangrupa kantetan kecap lemah jeung cai bisa dicontohkeun misalnya kata lemah didinya ngandung harti taneuh, ari cai ngandung harti barang encer sapartos hujan anu turun ti langit. Tah eta artina dikantetkeun jadi kecap anyarnya eta lemah cai anu ngandung harti nagara atawa wewengkon tempat dilahirkeun serta geus dicicingan ti zaman karuhun. Tah hidup kudu pahamnya, kudu bisa paham kana naon anu dimaksud kecap kantetan kulantaran bahasa Sunda mah seueur kana bahasa-bahasa anu digabungkeun tina
bahasa-bahasa dasar atau kata-kata kecapna anu dijadikeun arti nu anyar anu miboga arti nu sarua. Tah hideup kudu apal sebagai orang Sunda. Ayeuna urang medar kana ciri-ciri kecap kantetan. Hideup kedah apal naon anu jadi ciri-ciri kecap kantetan kulantaran dina bahasa Sunda seueur bahasa-bahasa anu tadi anu tos digabungkeun miboga arti nu sarua, lamun dirobah deui bisa jadi arti nu sanesa gitu. Jadi kudu apal kana cirina. Anu kahiji naon? Mibanda harti anu beda ti masing-masing unsur pangwangunna. Contohna anu tadi lemah cai teh, lamun misalkan dirobah pangwangunna eta bakal beda-beda. Hartina bisa jadi hartina teh lemah jeung cai atawa lemah handapeun cai atawa lemah dina cai. Eta salah sahiji contohna. Anu kadua cirina nya eta runtuyan unsur-unsurna henteu bisa dirobah. Lamun misalkan hayang dirobah entep tapi artina jadi cai lemah nya, lamun masih ngambil contoh anu cai lemah cai tadi. Terus diselapan unsur nu sejen jadi kana lemahna cai, lemah dina cai, lemah ku cai jeung sajabana. Jadi bakal miboga harti anu seueur. Unsur nu katilu upama dirarangkeunan kana sakabeh unsur kecapna si lemah cai anu tadi diganti jadi dika lemah caikeun nya eta teu bisa jadi lemah cai tapi jadina di lemah caikeun. Jadi beda arti jeung beda kata. Nu kaopat upama dirajak keuna kana sagemlengna unsur kecapna anu eta nu terakhir. Jadi hideup kudu paham eta ciri-ciri dina kecap kantetan. Kulantaran urang teh urang Sunda nya, kecuali lain orang Sunda nya masih bisa dipahami lah. Tah ayeuna urang diajar salit-salit naon anu dimaksud ku kecap kantetan sareng bahasa-bahasana teh naon wae. Eta urang kedah paham. Selain tadi anu ciri-ciri kecap kantetan, aya oge rupa-rupana atawa rupi-rupi tina kecap kantetan. Nu kahiji kantetan kecap jeung kecapnya eta contohna lemah cai, rampak sekar, julang ngapak, hejo tihang jeung panon poe. Nu kadua kantetan kecap jeung cakal. Anu katilu kantetan cakal jeung cakal. Nu kaopat kantetan kecap jeung morfem unik. Contohna lulus bungles, sabar darana jeung sabjabana. Anu kalima kantetan anu susunan unsur pangawangunna henteu sagamblengna produktif. Contohna dulang tinande berusut tuluy barakatak tuluy jeung sajabana. Kulantaran materi dina pangajaran genep atos rengse ku ibu dijelaskeun mengenai mandu acara ieu, tah ibu miboga 2 pancen. Anu kahiji kerjakeun pancen 3 dikumpulkeun dinten ayeuna. Tiasa dibacanya pikeun paham pedaran ngeunaan panata acara pek jawab pananya dihandap. Kahiji naon anu disebut panata acara teh. Nu kadua naon bae pancen panata acara teh. Anu katilu nurutkeun hideup. Jadi ieu menurut hidupnya argumen hidup gitu. Naon sababna panata acara kudu apal kana sagemblengan acara anu rek dilaksanakeun. Dugika nomor 5 eta dikumpulkeun dinten ayeuna. Teras pancen anu kadua kerjakeun pancen 5 eta mah dikumpulkeunna minggon payun. Hideup ngadamel video keur miboga pancen jadi panata acara rapat. Tah hideup kudu bener-bener mendalami karakter sebagai penata acara eta. Ku hideup diapakeun kata-katana tos aya eta susunan acarana. Hideup perhatikeun naon we anu kudu aya dina diri urang sebagai penata acara tadi, mulai tina intonasi suara atau suara kudu jelas jeung bedas, terus lentong jeung wirahmana kudu merenah, terus kudu miboga pangawuruh basa jeung ngabumbuan eta si acara jeung sajabana. Oke? Mung sakitu wae pangajaran dina dinten ayeuna. Alhamdulillah pangajaran genep atos rengse sadayana dijelaskeun. Hatur nuhun kanggo kasadayana siswa-siswi ibu anu atos nonton video ieu anu ngiring pembelajaran dinten ieu. Urang akhiri ku bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Hirobil alamin.
Mudah-mudahan video materi ieu sing janten manfaat kanggo murid-murid ibu sadayana. Tong hilap anu teu acan nge-subscribe channel ibu di subscribe, anu teu acan nge-like sok di like, anu teu acan ngomen bade ngomen sok mangga di komen. Hatur nuhun kasadayana sakali deui, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.